Para mitra dongeng urang lajeng deui Mangjaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mangjaya nu tebihna nu caketna di mana we linggihna nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Dongeng nuju dihancak ku Mangjaya teh judulna Si Gomrang. Mitra ayeuna nincak bagian ka 40 nya tuh para wargi para mitra. Mangga para mitra hatur nuhun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Si Gomrang wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gomrang. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka-40. Para mitra kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng. Ayeuna teh nuju ngagambarkeun jawara anyar para wargi. Wah, ieu turunan Si Gawo anu katelah Si Bogel para wargi. Ye. Ai Si Bogel dina carios sanes Mangjaya teh tokoh sanes sae nya para wargi. Ieu Si Bogel jelema ucut geneus. Aduh nya dia para wargi sadaya. Si Bogel ieu mah jelema anu telenges kasida telengesna. Memang umur-umur menjajak kakeneh nyaeta saimbang malah mah adina Si Gomrang itu para wargi. Si Bogel teh adina Si Gomrang, adi sainung kitu. Sainung misah bapa, namun janten satru kabuyutan. Di dieu para mitra rujitna resepna kulawarga teh. Dulur nepi ka patelaki. Atuh para mitra kaum dangu harita nuju digambarkeun si Bogel teh nuju sasarengan sareng Sari Puspa. Sarua deui awena ge teu eucereug. Ya we turunan teu eucereug gungkul. Nu teu eucereug panggih jeung teu eucereug kumaha ye para wargi? Upami min kali min mah pleus cenah kitu. Ya nu teu eucereug panggih jeung teu eucereug. Leuwih-leuwih teu eucereug tapi mugi we para wargi sadaya dipapari jalan, dipaparin pituduh ti nu maha kawasa, sok sanaos anjeunna maneh teu eucereug baris mulang kana jalan nu bener. Mugi-mugi para mitra. Da upami hidayah nu maha kawasa parantos dilungsurkeun mah pituduh tos dilungsurkeun teu sakara-kara biasana mah kitu. Mugi-mugi atuh mugi-mugi. Mangga urang hanca ieu dongeng nu judulna nyaeta Si Gomrang karangan Dede Rukmana KS. Ayeuna teh nincak bagian ka-40. Beuki sore kaayaan beuki poe. Samalah di jero saung eta tetap tetempoan geus poe. Ngan henteu ai meredong teuing mah. Masih katingali nya kana beungeut-beungeut wae mah. Hawa karasa tiris maklum hujan. Sari Puspa ngarapatkeun awak kana awak Si Bogel puguh atuh para mitra darah lalaki naik. Eukeur mah niat hatena gagal kanyiningsi. Ayeuna disantrongan saurang wanoja aya gigireunana pisan. Hate jeung pikir Si Bogel ngagerentes kieu. Kaayaan tiris kieu bodoh aing mun teu ngamangfaatkeun ieu kasempetan. Munilik dina syariatna Sari Puspa memang masih weteu. Tapi lamun nilik dina kawani Sari Puspa geus lainna wanoja anu canna panggih jeung lalaki. Santeuna jiga-jiga geus asak imah yeuh wanoja teh. Cenah cek Si Bogel bari api-api, leungeunna ditempelkeun kana lebah tak-tak Sari Puspa. Sari Puspa tuluy nyarita. Tong kieu Kang Bogel, sabab urang masih jauh lalampahan. Cenah bari sakilat leungeun Si Bogel ditepak. Atuh lain tepak wanoja anu kosong bolostrong, hayat leungeun Si Bogel kuat kangerepeng ditepak. Waduh hebat geuning tepakan anjeun teh Sari. Tambi naon hartina urang aya di dieu mun teu ceuk Si Bogel mimiti mancing Sari Puspa. Mun teu ngalakukeun teu beres, najan poek pikeun Sari Puspa tetep awas jeung jelas. Tapi hade eta caritaan Kang Bogel ngan eta kudu aya syaratna. Syaratna? Ini aya syaratna. Oh, naon syaratna? Cincin caritakeun. Kang Bogel baris dijalankeun, baris disubadanan, baris diayakeun, hayang syarat naon cing sok caritakeun. Pokona mah belak-belakane ka Kang Bogel malah ulah disumput salindung di sinang siloka hayang syarat naon ku Kang Bogel diusahakeun. Kang Bogel kudu daek neangan jajaka pikeun dipasrahkeun ka guru kuring. Aduh, deng syarat eta mah. Kan ukur gitu? Asa kitu. Abdi mah milih syarat teh moal hese-hese Kang Bogel. Nu kitu we wungkul. Heuh enteng poe isu Kang Bogel baris mawa jalmana. Jajakannya? Nya jajaka. Tidak katarang naugo. Teu pokona mah jajaka tulen. Ya beres lah beres. Mun isuk sanggup buruhna ge isuk we.
cek Sari Puspa dikitukeun si Bogel ngalengak prawargi sadaya. Atuh harita kene si jelema anu tukang tinju keun aku KO. Tapi kangaranan anak Ki Jaladri tur geus kungsi diwirid ilmu ku Ki Jaliteng, si Bogel teu ponok pangharapan. Harita oge tuluy si Bogel mimiti ngarapal ilmu nu diwariskeun ti Ki Jaliteng nyaeta ilmu panggupay jiwa. Sok sanajan can sampurna tapi watakna eta ilmu memang gede pisan pangaruhna. Luar biasa pangaruhna para wargi. Waktu beuki tuluy nyerele kayan beuki dicu kalah ka beuki poe ditambah ku hujan tuluy ngagebrek. Samalah kingkila banting badanyai sakapeung gelap ngaceleger. Palebah para mitra ngacelegerna gelap bari jeung kingkilaban ngabadanyai katingali atra di tempat-tempatan menicaang narawangan ngan saukur sakise. Si Bogel mimiti ngarapal ilmuna. Sedang Sari Puspa terus beuki rapetkan awak si Bogel. Sora halono dikedalkeun ku si Bogel. Sari, peuting ieu geus eueuh nu nganyahoankeun. Kajaba urang jeung urang duaan tur geus pakait ati pasang subaya pikeun ikang moalan calinci luncat mulang moal ingkar tina tali gadang. Beca pokona mah yeuh era engkang atuh ku Mang Durbala lantaran santeuna ge Mang Durbala teh guru sapagurona bapak engkang Abah Jaladri. Jadi nu penting mah akang bener-bener miharep ka nyai teh lain ngan saukur saulineun. Estuning rek dibawa kamana bae oge ceuk paribasana kaliang cocopet digentel ke aku akang. Tak kitu nu matakyu orang hirup babarengan jeung akang. Aya paribasa kacai jadi saleuwih kadarat jadi salogak. Cek si Bogel. Sari Puspa hatena mimiti ratung. Najan nya dirina kasebut wanoja nu purah ngagoda rumah tangga deungeun. Ari tuluy tepi ka kitu mah pikeun Sari Puspa can kaalaman. Sari Puspa masih bisa ngajaga tina hal nu atuh teu dipiharep. Bari satengah nyurungkeun ku kakuatan tanagana, pop Sari Puspa kedal jawaban. Tong maksakeun kahayang Kang Bogel. Ari sabab mun Kang Bogel rek ngalaksanakeun kahayang sorangan, kuring kuting ieu keneh bakal ngejahat. Tur tadi antara urang duaan baris jadi mumusuhan. Sing sok mending urang mumusuhan atau mending urang bener-bener hirup ngahiji bari tong aya kajadian naon-naon. Keun teh hareupna ge da moal aku saha deui atuh bagian kuring teh Kang Bogel. Nu penting mah ayeuna urang ulah ngalaksanakeun kajadian-kajadian anu teu dipiharep kitu, cek Sari Puspa. Bari nyurungkeun awak si Bogel. Si Bogel ngahuleng, dipikir-pikir dibulak-balik caritaan Sari Puspa memang aya benerna. Lamun dipikir ku pikiran hade, tapi lamun dipikir ku pikiran goreng, wah tutup tetur para mitra setan ting harewos kana teulina. Majarkeun teu cenah bodoh maneh mah Bogel, eta paisan lauk mas naha cenah teu gancang dibuka cenah kitu dauna. Atupun kitu deui setan hiji deui leuwih jahat terus ngaharewos deui. Wah sia mah bodoh alabatan ti kebo sia Bogel. Nah kabina-bina teuing kawaslin lalaki we. Apaan maneh teh turunan di Ki Jaladri alias Bah Gawok. Tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingkab-nyingkabkeun anrok. Tapi naha ngareupan soal kieu, sia teh bodoh kabina-bina. Kitu para wargi setan nu ting harewos dina ceulina si Bogel. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Si Bogel para wargi sadaya memang hese ngusir pangaruh setan. Si Bogel tuluy nyarita, ari pikeun Kang Bogel mah bacan peuting ieu teu laksana kajen jiwa Kang Bogel ngalayang we nyaan. Cenah bari tuluy ngadeuketan ka Sari Puspa. Sedang pangaruh nu dipentangkeun ku si Bogel peuting eta mimiti karasa ku Sari Puspa. Leungeun si Bogel tuluy ngopepang. Ulah Kang, ulah Kang Bogel, cek Sari Puspa. Tapi naon hartina para mitra tanaga wanoja nu mibana ilmu. Harita ge para wargi sadaya. Memang si Bogel usaha sateka pola hayang meruhkeun Sari Puspa. Tapi Sari Puspa oge manehna ngajaga diri sangkan manehna teu kabeunangan ku si Bogel. Perang antara dua jiwa ieu para wargi sadaya. Nu hiji hayang ngawasa, nu hiji mempertahankeun diri. Akhirna para mitra sadaya kumaha? Teu kagamarkeun dina ieu carios. Ngan kaayaan hawa tiris hujan beuki gede dordar gelap meniting baranyai. Samalah lain ukur hujan jeung gelap wae tapi angin gen hilu nyaksian harita teh para mitra sadaya
dua insan anu keur sarua mempertahankeun dirina sewang-sewangan. Jadi mun mempertahankeun pada cenah para mitra, nu ieu pada nu hiji pada naon teh pada hayang, nu hiji pada mung pada. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng nu judulna Si Gomrang karangan Dede Rukmana Kaer. Mangga urang teraskeun di hanca dongeng kumaha terasna. Nah, leres-leres. Sari Puspa bisa mempertahankeun diri atanapi kumaha ngaha anjeunna tiasa ngawasa ka Si Bogel atanapi kumaha teu kagambarkeun dina ieu dongeng. Kira-kira wanci nunjukeun janari leutik, dua insan tembong cari nekul. Nusa urang umar cimata, sedang nusa urang deui mah es tuning tetep tenang. Kang Bogel, peuting ieu diri kuring geus kasungsi raga, geus kasorang ku akang, Kang Bogel kudu tanggung jawab. Mun henteu atawa ngangles kuring ka jenemahan pati, bari mawa hate nu ngayakeun balas dendam. Sari Puspa tegas, sing percaya ka akang Sari. Piraku Kang Bogel kudu ngabohong. Cek akangnya akang mah moal lancalin ciluncat mulang, moal ingkar tina tali gadang. Sakumaha nu geus dijanggikeun pasti ku akang di dieu ditedunan. Cek Si Bogel saterusna diuk dijireun Sari Puspa. Samalah akhirna mah dua insan teh bet katuterusan. Tuna lampahna Si Bogel jeung Sari Puspa kiwari urang guar di lembur duku. Tapi ngaso heula para wargi. Teu antuk naon ka kitu-kitu nanya. Memang para wargi ku Mang Jaya disebutkeun nu non teh nu teu ecreug panggih jeung nu teu ecreug nya kieu we kalakuanana. Dalam muntra nu bener mah Sari Puspa bisa mempertahankan diri anjeunna ge kumaha we satekah pola. Kitu lantaran sok sanos istri sok sanos pameget dibere akal jeung tareka. Seueur cara pikeun mempertahankan diri. Ngan lamun kitu mah setengah hayang gitu lain ge mempertahankan diri. Aya teh Sari Puspa bari setengah hayang mempertahankan lain ge mempertahankan diri nu kitu para wargi. Para wargi anu mulya, urang tuna heula lampah Si Bogel jeung Sari Puspa. Kiwari guar deui di lembur duku. Lembur duku poe eta kaayaan es tuning geus balik deui ka mangsa tenang. Samalah Si Gomrang jeung Ningsih timimiti datang ka lemburna. Katilu poena Si Gomrang jeung Ningsih geus ngisian imah titinggal karuhuna, nyaeta titinggal Ki Dempah nu direbut hakna ku Ki Jaladri. Parang poe keur hade poena diburuan imah tembong saurang. Wanoja keur sasapu. Sedengkeun di tepas imah aya nu cineluk diu. Si horeng eta nu keur sasapu teh tayalian ti Ningsih anu geus dibawa pindah ku Si Gomrang ka imah ditinggal kolotna. Si Gomrang sakitu geus ngahiji rabi turada rek boga turunan, sifat heureuyna mah tetep we aya. Ih, tong dibalaan wae itu sasapu teh Ningsih. Kita meni barala jeung bersih di aing yeuh. Heueuh, kumaha ri Kang Gomrang? Ting atuh Kang kana heureuy teh tong digedekeun teuing, ari sabab era pan urang teh sakedeung deui rek boga turunan. Cek Ningsih teu boleh ditungtungan ku imut. Geh si aing yeuh. Duh nyaan aduh. Eta imut maneh Ningsih mun mata kelinu aing mah nyaan aduh. Geus rek boga budak kala beuki ngirup teh nyaan. Eta mah klet ilaing mah nganu pamelet we sugan mah yuh. Mun peuting moal teu di abrung ku ing nya geus. Sugan mah eta. Bir nepi ka mucuy. Nyaan siga ramutan mun dibuka teh. Cek Si Gomrang. Teu lila di jero imah aya nu datang saurang awewe tengah tubuh nyaeta Nyi Mas Romlah. Cing atuh karta. Adat-adatan teh keur lelengohan pikeun era kudeungeun ieu. Ayeuna mah maneh teh geus dewasa, geus rumah tangga. Era atuh kalakuan kitu wae siga baheula pikeun adat-adatan model kitu mah. Aduh. Nah, mak ere segala mah. Maneh ki uing mah era ku batur ieu. Keun wae batur sina eren ku uing daripada uing era ku batur pokona kitu. Aduh, uing we Si Gomrang mah bisa dirobah-robah, sekali Gomrang tetep ngagomrang kitu. Pakaian gomrong gamrang. Atuh we atuh rek boga incu teh meureum macam nya. Hayang awewe lalaki mah incu teh. Ai keur mah marek awewe rek lalaki ge sarua wae da ka incu. Sok atuh kadinya mun sok mau ka incu kakara mah memung incu mungaran ka tidak bagjana mah teh boga incu. Ih. Nah, mending kemana wae orang wae itu kemana je Bah Jembar? Si Gomrang mengkolkeun jejer carita nanyakeun Bah Jembar anu geus jadi salaki Nyi Mas Romlah sarta disatujuan ku Si Gomrang.
Kateuing tadi mah nyaritakeun reka imah Ki Jabur. Tapi naha manililanya jeung kieu ieu teh karta. Maku abah maneh diajak pindah ka lembur gintung naha hidup ngijinan sakirana. Ari Ki Jembar ngajak menyepudu aduh mah kudu tuhu. Teu bae-bae sage diajak ku salaki dibawa ka liang cecopet ge kudu daek kitu. Rek digentel keake ku mah salaki. Aduh. Ari sabab pamimpin rumah tangga teh nya teh salaki kitu. Ini keterangan age jelas cenah Ari Jalu qawamuna ala nisa kitu. Teuing salah bener nama teh. Sa eta atuh ai lalaki teh pamimpin awewe cenah kitu tah. Teuing bener teh namanya. Aduh. Ta eta li lalaki pupuhu. Jadi aya itu deui mah ka salaki pupuh teh rumah tangga kitu. Jadi mah teh kudu ngajehan ka salaki teh. Kitu mah. Cek si Gombrang ngadenge jawaban anakna Nyimas Romlah imut leleh. Syukur ari hidup geus boga pikiran kitu mah Jalu. Ngan omat hidup kudu daek ngalongokan ka gintung ka ditunya ngalongok emas sawaktu-waktu mun salse kitu oge. Pindah lagi acan dilongok geus sayang. Panidieu keneh mah teh. Tenang-tenang we atuh panidieu keneh mah. Lamun geus pindah, insyaallah ku dilongokan. Lain kitu ieu mah. Upamana mah geus pindah atuh ari ayeuna mah namanya mah geus masih keneh di dieu cek Nyimas Romlah. Sabot keur ngobrol Jol Ki Jembar di luar pagar. Cek gimana bah? Mereka kere temong gimana sih abah? Aduh nyaan. Aduh. Tidak eta. Abah tas Ki Jabur. Ki Jabur ngajak abah ka lembur neringkul. Ngan tercakra dewa rek neruskeun rumah tangga ka Nyimas anak Ki Kanta cenah. Nya kepaksa urang kolot-kolot ngurus nu ngarora kitu. Jadi abah teh nganteur ka ditu cenah pokna bari jek digirin pamajikanana. Para mitra kaum dang sabada harita atuh Ki Jembar manehanana dieu Nyimas Romlah tuluy nyarita. Narek iraha waktu salamatanana cenah ka Abah Jembar. Atuh ingkur hitung-hitung lah mal. Tapi nurutkeun beja tin ringkul poe nu hade nyaeta poe Senen. Yo cocok yo poe uing. Malah sareuyeung deui moal nyarek poe Senen maju aduh. Moal nya kawin Senen. Nah, poe naon atuh basa ide prendengan teh Gombrang? Poe rebo bah. Poe rebo mah beda. Lain abah teh kieu sameme abah rek mawa indung maneh pindah. Abah yang ngawari seulah ilmu ka maneh sanajan maneh geus luhung batan abah. Tapi abah teh hayang pokona mah mere ka maneh, mere harta abah teh boga, mere ilmu mudah-mudahan aya mangfaatna. Eta kira-kirana maneh bakal diterima moal Gombrang? Atuh buku diterima mah. Dewa ilmu nu albus jeung goreng tur ilmu nu sampurna. Salaya jalma hirup butuh deui, ngelmu deui. Lain abah rek mere ilmu nuhun atuh nuhun pisan rumah salah. Jadi masih kena sepi ku pangarti, raga masih kurang ku pangabisa. Masih jauh karena sesebutan cukup bah. Da abah rek ngawaris ilmu ka kuring. Pokona mah ira-ira kuring mah sadianya lah malah hayang dipenda ilmu abah teh kitu. Sangkan kuring teh pokona mah lah santeuna we boga ilmu mah regreg teu susah mamawa bah. Dianya bener pisan maneh Gombrang. Maneh sok sanajan budak pikiran maneh geus koloteun alus. Ring kokoloteun abah. Kokoloteun mah goreng. Lain kokoloteun tapi geus koloteun alus maneh boga pikiran kitu. Eta teh kajida pentingna ilmu mah teu susah dibawa-bawa. Jadi lamun ilmu kurang beuki dipake beuki seukeut. Kitu beda jeung harta banda nu sifatna materi lamun dipake atawa digunakeun beuki beak. Nu matak abah ngan bisa mere ilmu ge ngan saukur ilmu kitu we. Bisi jiga nama kurang manfaat lamun ku dipake ku hidup tapi mudah-mudahan we hiji waktu mah bisa dimanfaatkeun. Nya ira rek mere ilmu ngomong wae sabah atuh. Ngomong we mah tuh bae moal rap ilmu ka uing teh. Ira rek berenang tuh mere ilmu. Lah nyangke pokona mah mun bisa tapi poe ayeuna tapi engke poting untuk bisa diburang. Jeung salian ti abah rek mere ilmu ku abah hidup baris dijajabkeun ka tempat guru abah.
Ngan kieu dua kepastian kaiji mun masih jumeneng pasti bakal nentunan. Tapi lamun geus teu aya di kieuna nya maneh wayahna. Maneh kudu ngawayahnakeun maneh. Guru abah teh Bajemar ngaranna. Tur di mana dumukna? Jauh atau deket? Ya dibejakeun sok sieun hidepmu. Ai teh dibejakeun memang tugas apa? Nah, ngaran mere ilmu atuh lah. Jauh aya tungtung langit ge pasti diudag bah. Anggang ditungtung jagat ke pasti diudag ku imah nya. Teu paribasana nyiar uang mah punya kajenting ka negeri Cina cenah nyiar ilmu mah kudu cenah bah kitu. Lah lamun maneh geus boga pikiran kitu, alus pisan abah ngerasa bunga. Jadi moal berat pikeun maneh dina nggoning maneh nyiar ilmu. Jadi artina maneh dina nggoning nyiar ilmu sarua jeung ibadah lillahi taala. Oh, coba hebat inu euy. Lain hebat aing mah geus kolot teu. Aing mah ngan ukur bisa ngomong ka maneh teh teu bisa mere arta banda. Ngan saukur bisa ngomong, mudah-mudahan omongan apa aya manfaatna. Nya syukurlah bah pokona mah. Aya lah pokona mah. Manfaatna loba. Tata guru abah teh aya di tengah leuweung geledegannya. Lah jadi ke. Pokona mah mane ulah wakang ngomong can dibejakeun ku abah. Nya di mana tuh guru abah teh? Oh. Jadi guru abah memang aya di alas Bandawata. Esuni di tengah leuweung luang liwung nu jauh kana ramena bangsa manusia. Lah ini kengeureun jauh kahot mah jawara kolotnya. Tempatna teh di leuweung jeung di leuweung we, na di pedesaan gitu. Jatuh ngawangun desa kadinya sangkan desa teh maju. Lain di leuweung wae ieu mah teu puguh teuing lah. Lah beda kolot baheula jeung nu ayeuna. Mun maneh teu meunang leleuweungan kewe artina tapi maneh dina boga ilmu kudu ngabangun daerah di sakuriling bungking nyaeta dieu desa. Sangkan rakyat-rakyat desa aya kemajuan. Poh dina pangwangunan, poh dina widang sejen-sejena, pang-pang nama dina bidang akhlak jeung kelakuan. Kudu leuwih alus. Lamun maneh bisa ngamangfaatkeun eta ilmu keur kamajuan di dinya, kakara maneh kasebut jelema nu disebut pahlawan, tak kitu gombra. Pek apa didungakeun sing aya kemajuan segala-galana. Ya pokona mah lah. Pokona mah siap-siap we wing pokona mah. Sok sanajan di leuweung mah diudageun oba. Ih ari ieu kasebutna guru linuhung para haji anu sakti mah nya. Emang kahurupana ge sok di leuweung wae samalah guru mas sorangan oge bet aya di leuweung alas kobar. Lain saha kitu panalah guru Ki Jemar teh. Mang Jemar somlah mengkolkeun jejer pananyana ka Ki Jemar. Nya nu katelah guru akang Ki Puyut Cakrabuana. Tanu matak murid dakang nyoko tina cakra nyata ngalap kangaran guru akang. Ai Puyut Cakrabuana teh sedeng matuna ti mimiti akang mah guron. Eta ge mun can pindah nyaeta di leuweung nu disebut leuweung alas jogol. Ta eta pokona eta leuweung teh guru akang yang ngajrekna. Tapi kitu ge mun can pindah atawa can maot. Lamun geus pindah mah teuing kemana neanganana. Para wargi sadaya atuh harita para mitra. Si gomrang tuluy nyarita. Aduh, eta lain dimimiti ngaran tug nepi ka tempat mun serem-serem kabeh. Ngarayana ngaran Ki Puyut Cakrabuana ari tempat di leuweung alas naon? Alas jogol. Aduh, aing mah serem pisan. Ahing gawe di mana eta leuweung alas jogol teh, Pak? Jeung bener dengan alas jogol itu na tempat gelut baheulana. Da memang bener. Baheulana eta leuweung paranti gelut. Ya guru abah di dinya. Kungsi tarung jeung musuh-musuhna kabeh. Musuh-musuhna carem bisa dielehkeun. Nganti mimiti arita eta leuweung nu kasebut alas jogol geus diganti aran. Ganti aran jadi naon, Bah? Nu matak ngaranna jadi alas jagat. Supaya guru abah nerangkeun ka murid-muridna kabeh supaya henteu sieun teuing lantaran lamun ngaran alas jogol cenah matak pikari wangeun kitu tah. Jadi alas jagat ngaran teh nyebahnya. Oh.
Jauh bah eta teh kira-kirana di mana leuweung eta teh bah? Jauh pisan. Malah lemburna ringkul ke bakat keliwatan. Lamun nijep engke jeung ngaba nuju ka dinya. Menit tebih mah. Aduh nyaan yeuh. Heuh mak kumaha ieu mak? Harita para mitra sadaya si Gomrang nanyakeun kanu jadi indung. Malah mah nyiningsih ge tuluy nuluykeun caritaan si Gomrang. Atuh kumaha abdi ari tebih mah mangka kiwari abdi keur ngabadan dua song isi aya kajadian nu teu dipiharep we. Leuh mun eta kajadian tos aya Kang Gomrang tos sumping kumaha pemi teu acan. Atuh da mage moal ninggalkeun kitu bae geulis. Jaba deukeut kaki jabur jeung ka Mawangsi. Mun ari kitu mah temanya mah nanging tetep ari kang ngaranan naon teh lunta mah tebih. Lunta tebih mah teh bet asa melanghon cewang mah. Lah pokoknya malah kan ini sedih kunaon sedih mah artinya yo itunya mau ulah lobang luar kunci mata paling lagi urusan gitu mah keun aya nu ngatur rumah kawasa atuh Allah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala maha asih tur maha luhung dina sagala-galana atuh ka umat manusia maha suci tur maha luhung kitu tah nu macak yo aya urusan gitu mah keun tong make sedih-sedih atuh dan kayak kumaha brehna we. Si Gomrang kalah ka para mitra nyarita kitu. Mang Gomrang mah meuni tarapisan ngaraoskeun kana hate teh nya, kana hate batur, ka hate eni. Awi ngadah hate maneh ni. Aduh. Pan acan, kan geus wacana beusi hatenya. Nu kaluar ieu, kaluarkeun ngaliwatan lisan. Nyaeta nu kungsi diucapkeun ku bibir, dilakukeun ku pagawean li. Lakeun bae tuning jamu alila paling oge nya samet bulanan. Sabab lamun ciba lalaki ning teu dipukruk deui elmuna, pihak nu jahat bakal maabu deui. Leung bahasa mun bisa diungkulan ku batur selembur. Anjakal waktuna beaknya ieu teh parawargi sadaya. Euy ka dieu heula para mitra carios nyambung nuju dueuna nyaeta si Gomrang. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permi.